Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tebang deui sareng tata dan demi harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Baleti Demit bagian ke-12 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Eker mah petingna tas hujan sakitu gede ngagebretna atuh hawa isuk teh karasa pohara tirisna. Ibun ge masih keneh ngalamuk nyimbutan gunung-gunung nu rajeg belah wetan kulonin lembur awi. Nyingrai perai lalaunan lir benang sutra nu mayut-mut nyerangsang dina kakayon. Panon poe oge mimiti brai-braian caang sinarna pating sereket mapai nojo kana sela-sela gunung. Merengan hiurna angin anu ngendagen kakayon nu pinuh ku reumis. Manuk-manuk recet ting eratselang dina dahan tatangkalan, bari recet di sarada bangun suka gerah jeung ngagibrikeun reumis nu narapal dina buluna. Kitu deui hayam jago raong kongkorongok patembalan di pilemburan. Blig blig suku jeblog merengan jingkrak ringkang nu leumpang ngagedig mapai jalan satapak. Celeng ngajleng mentasan susukan. Saterusna kebat mapai galeng sisi lembur. Mengkol nonggoh ngado nyimpang heula ka imah nu rada nenggang. Kulutrak bray nyurungkeun panto dapur nu gancang dibagiakeun ku Jang Unang nu keur siduru ngadadangkak hareupeun hawu. Ih geuning si laing bed. Batur ngaringkuk teh manika karangalongok. Ngen ka dieu atuh bisi jeblog maksodkeun we kana golodog. Atawa bisi rek kukubah mah aya cai yeuh dina lodong tah geuning nanggeuh dina balik panto. Cek Jang Unang bari nunjuk kana lodong nu nanggeuh kana bilik dapur. Kamana wae atuh euy bet kaos nu sieun ka ambah ti dinya mah. Batur cilaka teh lain nulungan. Ieu mah kawas buron nu kakaburan. Lain sieun ka ambat ngan moal aya nu buru-buru ngabejaan jeung mangbawakeun hurunan suluh ka dieu. Mun lain dibawa ku nu kieu mah walon si Ubed ngilungan ka sieuna. Ongko harita oge sorena tuluy ka Majalaya. Aya nu neang ngahiras mantuan kuriak. Lumayan we itung-itung nyambung umur. Pokna deui tambah ngarahul. Padahal sanyana mah aya we di imah. Bari ngomat-ngomatan ka pamajikanana. Lamun aya nu nanyakeun kudu dibejakeun keur ka Majalaya cenah. Geuning ceuk pamajikan si laing mah pajar teh kamari mah keur ka Majalengka. Tempas Jang Unang beri neuteub seukeut ka si Ubed kawas nu teu percaya. Nya, ongkoh di Majalaya mah ngan 3 poe, tuluy diajak ka Majalengka. Mana ari jol ari atoh di bejaan aya si laing ka imah bari nalatahkeun teh. Cek hate syukur we ari geus jag-jag pisan mah. Kepeuriheun ngalongok teu bisa. Lamun teu kahalangan ku hujan nu sakitu gedena mah, capek-capek oge niat penting keneh gerek ka dieu. Ongkoh geus ngarasa sono. Walon si Ubed bari maot siraho sabatang tina bungkusan nu ngagoler gigireun Jang Unang ngarongkong diseungeutkeun kana ruhak nu ruhai di hawu. Aeh ari Nyi Emin aya beja majah diiwat siluman. Nyaan eta teh Jang. Bokna deui api-api nu kakarangadenge. Kitu ari digujurkeunana mah tapi duka teh teuing ari nyanteuna mah. Daapan teu nyaksian jeung taya nu nganyahoankeun cenah. Walon Jang Unang. Nya matak helok. Komo make aya balati nu ngabeleuweur teu pugusahan nu maledogkeunana mah begitu mata ka hati bae lain. Heueuh kaos nu kajadian basa dewek jual jebet ditampiling teh we meureun. Kutan teh kitu harita teh Jang. Si Ubed kaget. Harna teu nyaho kitu si laing teh. Mana kaget ge dewek mah. Ari kitu mah nya meureun nyawe Nyi Emin digusur siluman oge. Kumaha tah ari geus kitu? Na teu panas ku siluman anu geus ngiwat Nyi Emin. Teu panas teu sing ku barang nu teu kadeuleu mah nu puguh cecep geuleuh ka si Darta we. Ku teu weleh kawas nu ngagokan kana sagala rupa teh. Geura cara basa dewek keur nganjang ka bapana teu pupuguh jol-jol datang atuh keur uplek-uplek ngobrol oge teu kebat teu kaganggu. Ari rek dituluykeun ngadagoan mantogna deui lila teuing. Ongkoh manehna kalah ka terus milu ngobrol teu boga cedokna teh. Ceuk Jang Unang bari ngasur-ngasur suluh. Maksud mah nyata hayang ngabadamikeun ka mana neanganna Nyi Emin sangkan bisa kapanggih deui.
Kutan teh geus balik deui teh sia atah hadol teh Jang. Aya di lembur ayeuna oge. Beki aksi we tah si teu kebat Jang Unang nyaritaana lantaran kaburu ditempas ku si Ubed. Padahal mamun digusur duanana ku si Luman teh nya. Hahaha. Kawas kudu ku urang eta mah digusur di perenanana. Tuman wae hirup ge ukur jadi rereged. Cek Jang Unang kawas nu taya ka kapok. Sakitu ku itu ku ieu geus benjut disiksa teh. Ongkoh iya si Luman nu rek ngagusurna oge. Ulah salempang Jang. Mun teu jong ngeloyong ditonjok sakali ge ku ieu mah. Bubuhan pereup geus menang nyipuh, heubeul can dipake deui. Ceuk si Ubed bari meureupeun leungeunna ditonjok-tonjok kana dampal leungeunna nu kenca. Heueuh nya, peso we sina nancep dina dadana. Meureun moal teu nyangka jadi wadal si Luman. Jang Unang asa manggih akal pikeun nebakeun jurig pateuh. Jep cempe taya nu nyarita deui lantaran kaganggu ku trojolna indung Jang Unang anu tas ngumbah wadah ti pancuran bari ngisikan. Ih geuning Ubed, geus lila kitu. Bokna bari nyurungkeun panto dapur. Perantos, nakamana atuh ari Abah ku asa sararepi teuing. Bolon si Ubed bari ngareret ka indung Jang Unang. Kaditusukan menerkeun tambakan balong, puguh bedah ku caah hujan beuting teh. Walon indung Jang Unang bari ngojengkang asup ke pertengahan. Yuk atuh bisi beurang teuing sugan we aya ka kebon atawa ngalanto ka leuweung ngalasuluh. Ceuk si Ubed bari mencrong ka Jang Unang. Keur dewek mah asal puguh persekotna heula, jang jiperes. Gampang nu kitu mah tong sieun teu dibere persekot. Walon Jang Unang bari ngojengkang asup ka jero imah. Sarta tegung silila geus jol dibari nyelapkeun balati kana cangkengna. Tah sakitu we heula bisi perlu keur meuli beas mah. Engke ari geus beres ditambahan deui. Pokna bari ngalungkeun duit 50 kana lahunan si Ubed nu rikat dicokot diasupkeun kana sakuna. Geus kitu maju tarurun niat rek ngarah darta sugan parang papagih di kebon. Dari ngahaja-haja ngajoreg ka imahna mah tayohna telu deungeun. Lebah kebon Bapa Darta lalempangna rada runda grandeg bari tumpah tempo. Sugan Darta aya ngalanto ka kebon. Eueuh sasaha euy geuning. Si Ubed ngagerendeng. Kawasna macan ka dieu meureun. Ka dieu gerake. Piraku we make teu dokoh ka kebon ayeuna mah. Lantaran jelema nu ngumbara ninggalkeun lembur rumah. Upah membalik teh sok biasa laha-loho ka kebon. Cek Jang Unang rada ngahuleng. Keur kitu lar aya Nyi Eja sobat Nani Emin ngelek tolombong ngaliwat ka pelebah dinya. Sarta barang breh mireungeuh Jang Unang jeung si Ubed nu keur ting jaranteng kawas aya nu dipegat. Manehna rada ngaregog leumpangna. Ngan kaburu kareret ku si Ubed atuh rek malibir ge kalebak teu tulus. Nya tuluy we ngingkik beri api-api teu ngadeuleu ka maranehanana. Ih geuning Nyi Eja rek ka mana ta teh? Ceuk si Ubed bari ngadeuketan kana liliwatan Nyi Eja. Teu bagi jeung Darta. Duh kada teu ngangon lalaki. Walon Nyi Eja ngajanggilek. Ukur semat ngareret ku juru panon. Sok kawas lain ka kacintaan bae. Ditanya sanya-nya teh. Si Ubed beuki ngadeuketan bari nyerengeh seuri. Mohon teu pendak. Nyi Eja tandes nembalanana. Sugan we bieu ngaliwat ka imahna. Yai bade naon? Sok cedikan kitu kawas lain kabudanco wae. Geus puguh ka akang embung tapi keun we moal jadi pikir pikeun akang mah. Cek si Ubed bari teu boleh nyerengeh nembungkeun huntuna nu nyengol orongoh. Di mah keneh kawas nama euy. Cek si Ubed bari nyampeurkeun deui ka Jang Unang nu nyarande kana tangkal suren. Ari bieu cek si Eja kumaha cenah? Jang Unang mencrong ka si Ubed, hatena ngadadak ratug teu pupuguh. Ah abong awewe lepokeun meong. Ditanya saanya-nya kalah ngajak heureuy. Dewek mah dibere gen najis pantar si eta mah. Bolon si Ubed bari cumiduh. Si Eja atau si laing lebukeun korod teh. Nya sarerea we meureun kaasup si laing oge. Bolon si Ubed bari seuri maur. Jang Unang teu ngomong deui tapi kalah ka ngerahuh bangun nu geus teu sabar ngadagoan Darta. Nu tak canjol keneh malah siga anu kesel lila-lila mah. Da tuluy ngajeleng bari nulak cangkeng sedeng panonna mencrong kalebah liliwatan nu keur dipegatna. Ku siwel ngaluarkeun rokok siraho tina sakuna. Geus maot sabatang cekes ngotretkeun kayu api. Kelepus manehna udud bari nyerande deui dina urutna.
Moal ka dieu meureun euy bed. Atawa manehna geus ti heula ka leuweung sugan? Ceuk Jang Unang tanggah ngenyot ududna. Urang tempo we ka ditu bisi silaing penasaran mah. Ongkoh dewek ke ieu leungeun geus karetek hayang ninggang cucungikna. Beungpeung pereup dewek menang nyipuh. Walon si Ubed. Sanggeus karuhan urek dipargatna teu embol-embol mah. Cung bae maranheunna leumpang kabeh tonggo. Bari teu oleh luak lieu ka tukang. Sugan nu diarep-arep ka tembong rentang-rentangna. Tapi lapur taya kalangkang-kalangkangna acan. Nu puguh mah ukur ngahudang kesal jeung jengkelna nu geus teu kuat ku kaceuceub. Mun maung nu geus kalaparan mah meureun geus hayang geura ngaronjang ngrekeb kana mangsana rek dilegdeg disakalikeun. Ari Darta lain teu indi ti imahna. Ngan memang geus ti heula malah isu keneh pisan miangna ti lemburna teh. Ingetanana meungpeung di lembur, batan nganggur teu puguh nya mending kaleuweung rek ngalapi suluheun. Malah inditna kaleuweung teh ngahaja bari ngajingjing linggis jeung kampak bisi aya tunggul tugareun. Tapi sajolna kaleuweung salila-lila ngadon ngajengcen we nangtung. Pikiranna ngadadak frustras ka suat-suat ku anu enggeus. Ringkang katineung hatena teu boleh katembong ngalangkang dina lamunan. Catang urut dariukna basa papanggih keur ngala acung. Masih keneh ngagoler can aya nu ngagomeng-gomeng. Kawas bakal saterusna jadi catang nahun lukutan minangka saksi zaman pasini dina rek mangkatna ngalalakon. Tambah kawaranan kahudang ku bieung iraha bisa ngadiukan deui. Keteuyeub Darta lempang kalebah catang. Gek diuk bari pinuh ku lamunan anu bieung teh teuing. Ras deui ka Jang Unang nu ngadon nyieun pucuk ti girang neangan jalan pikeun patelak. Alatan panas hate ku nenjo manehna bisa meruhkeun hate nyemin. Bet lain ambak eukeurna mah anggur nyerengeh seuri sorangan. Ana inget kana kejadian ayana balati demit nu can kaudag ku akalna. Gebeg ngagebeg beri ruy-ruy ku kurayeun ngadadak karareueung. Turug-turug taya ringkang jalma saurang-urang acan. Sora ungkut-ungkut nengelak dina gowok tangkaloa. Teu matak mawa hegar. Ukur nambahan nyuat-nyuat kana pikir nu keur tagiwur. Kebak ku kalawang kaliwung hate bari cuang cieung ditilar ku katineung hatena. Sora gagak koleangkak dina luhureun tangkal kiara tinggal laprak tingkalayang. Bari silih samber jeung pada baturna. Siga nu ngabejaan ka Darta yen ulah kajongjonan ku lamunan. Sabab aya ringkang jalma nu ngahaja ngintip-ngintip rek ngarah pati. Korosak, gerobas. Gebeg Darta ngagebeg. Ari direret si horeng bajing manehna lenceng kebat luncat kana tangkal suren. Bedul teh ngareureuwas, sugan teh naon. Cek geurentes hatena beri cengkat. Tapi kakarage Jung nangtung beri rek ngalengkah. Geus jol manten si Ubed alangah elengeh loba lelewa nyamperkeun Darta. Bagea Jang iraha datang. Pokna teu katarataran nu boga niat jahat. Sedeng Jang Unang nyempod tukangeun rungkun. Kawas nu ngahaja teu milu nyampeurkeun. Ti kota mah mangkukna Senen. Ari ka dieu mah kakara ayeuna. Walon Darta kawas nu teu ngandung curiga naon-naon. Bogoh we sono meureun nya, sugan we beunang ditapakuran dina urutna diuk. Pokna deui bari nyerengeh sinis. Naon teh Kang? Darta surti bari api-api teu ngarti. Enya nya min, lain geus digusur ku bangsa lelembut cenah. Duh ka atuh da kuring ge ngukur beja. Wah, sok api-api teu nyaho. Atawa disumputkeun meureun ku didinya. Si Ubed mencrong bari nyerengeh. Sok tuluy lulucon akang mah. Darta seuri bari taki-taki. Inggis nu sang hareupan saukur ngan rek nyieun gara-gara. Pikeun ngayakeun riributan cara nu enggeus-enggeus. Lain lulucon ngan hayang puguh ieu mah. Ulah mata ngaguyurkeun batur. Geus puguh-puguh nyemin disumputkeun ku didinya malar aman. Ayo nuding-nuding ka siluman taya jirimna. Nadirekan naon batur teh? Kara hayang puguh, ongko geus puguh nyemin mah diiwat siluman. Enya ngan silumana meureun didinya. Soklah aku ngerahampang, bari nage di mana zaman ayeuna aya siluman-sileman. Pokna deui bari siga nu neren-neren ka Darta. Kek Kang, na ieu teh lulucon atawa ngalindur? Cek Darta bari tetep ayem sarta nyerengeh seuri. Wah, lulucon lain, ngalindur lain. Ngan hayang puguh di bawah kamana nyemin teh. Pokna nyentak bari ngareuhak. Bet kawas nu ngajak patelak akang mah. Ari keur bebeneran mah teu wani kumaha.
na serab kitu pedah didinya di baju hejo. Hahaha. Nyarita anak itu teh si Ubed bari nong takana leugeun Darta. Ngan kaburu dikejatkeun bari teu dilawan. Urang ajar sia. Ayo aku dikamanakeun Nyi Min disebutkeun anakku si laing. Pokna deui bari jebet Darta dicabok satarikna atuh tapakna meni ngagempeng beureum dina pipina. Ayo aku Gusia bisi dihakan ku aing. Kekang sing sabar. Nanaonan ieu teh bet kawas nu owah. Montongnya capek bisi dipodaran sia ku aing. Kurang ajar deh make nyebut aing owah. Omongna bari habak dinampiling. Ngan sakali ieu mah Darta gentak nyerong bari leungeunna ditongtak. Jebet puhut celina dipeupeuh bangkieung si Ubed ngabangkieung bawaning ku nyeri. Aya guam geuning make ngalawan sugan teh bekhos. Geuning teu karasana naon tenggeulan teh. Cek si Ubed api-api teu nyeri. Padahal hatena mah make rada marmir. Bokna deui bari malik pasang kuda-kuda sarta nyodorkeun peureupna. Nu dipalar sangkan Darta kabobodo tuluy narajang. Tapi mana narajang mah Darta kalah mundur salengkah kalebah tangkal suren api-api sieun. Atuh si Ubed asa diberi hate, sakilat manehna narajang bari ngerontok. Tapi oro kaya manehna katipu meleg-meleg. Lantaran Darta sakicep kuat nyerong deui anu antukna panarajang si Ubed teu beunang ditahan. Lantaran Darta leungit diganti ku huluna anu neunggar tangkal suren. Aduh, pokna bari nyolontod keur kitu habak di jejak bobokongna. Kebru si Ubed nyungkruk kana rungkun saliara. Sabot kitu kabireungeun sareretan Jang Unang ngabar Peso Balati bari luncat terus pasang kuda-kuda. Awakna dongkok bari merong, Peso Balati na dicekel pageuh. Sedang sukuna tereureut jungkat jengkat neangan kesempatan lolongkrang pikeun narajang. Tapi disanghareupeun ku Darta kalawan ku kaayeman. Seak Jang Unang narajang bari ngahembatkeun Peso Balatina. Tapi Darta rikat cingkrak sarta terus serong bari ngetig pigeulangna ku leungeun katuhu nu disanggigirkeun sedang beureub kencana norobos mangrupa jurus kahiji cikalong kana iga burungna. Atuh celeng bae Peso Balatina metsleng bari ngagaleong lantaran iga burung ngarasa nyeri dihancak ku peureub haneut. Sanggeus kitu mah Darta teu daekeun mindo lantaran manehna teu ngabogaan hate goreng atau rek niat jahat. Tapi sabot manehna rada meleng ana gabrug teh Jang Unang ngarontok. Ker bae galungan papuket teu beda puyuh diadu gegirelengan. Kurinjal Darta lesot tina hompetan Jang Unang nu geus karasa ngahengkeran. Kulitik blak Jang Unang nangkarak lantaran sukuna dikael. Gabrug ku Darta dirontok ditindihan. Bari gejrot beungeutna diperak-pak ku peureupna. Si Ubed anu tadi nyungkruk kana rungkun kawas Bagong Nyayang, korejat manehna hudang bari gigisik beungeutna ngarasa peureuih lantaran kaparud ku cucuk saliara. Red ka Jang Unang nu keur diperak-pak ku peureub Darta. Nyel napsuna hayang ngabinasa tambah gede. Red kana linggis nu ngagoler deukeut catang. Keteyep leumpang lalaunan bari dodongkoan. Kop kana linggis. Bareng jeung rek dihembatkeun na linggis kana sirah Darta ngan sakilat siet aya balati lir jamparing melesat tina gondewa. Sleb beneran pisan kana lebah kekemplong kelekna si Ubed sarta dituturkeun ku sorang ngahihih ngajorelat lumpat ka lebak. Bro, si Ubed rubuh bari ngagerung jang saya kana catang. Sedang linggisna masih kena dicekal ku leungeun kencana. Jang Unang nu geus teu walakaya sot dilesotkeun ku Darta anu harita malik sakilat tenjo ka si Ubed. Jung nangtung kop kana linggis bari tuluy luncat ka lebak. Maksudna rek ngudag nu sering ngahihih ka tembong jorelatna. Reg ngerandeg bari luak lieu ka kencak ka katuhu tempat tempo kana rungkun nu beuni. Tapi weleh nu ngajorelat marengan sorang ngahihih kawas kuntilanak teh teu kapanggih. Nu puguh mah ruy-ruy bae ngahudang ka keueung. Ana malik katonggoh kabireungeuh Jang Unang geus ngabecir ngacir lumpat ninggalkeun si Ubed nu keur gegerungan. Mireugeuh jeung ngadenge nu gegerungan kitu mah tayohna najan ka musuh oge pikeun Darta mangares henteu tegaeun. Atuh buru-buru manehna balik deui nyampeurkeun ka si Ubed nu geus ditinggalkeun ku Jang Unang. Sedeng balati nu nancep dina kekemplong kelekna dicabut. Atuh burial getih manila lambaran kerwek Darta nyoehkeun bajuna sarta ngadudutan babadotan digelang di arah caina.
Sanggeus dikucuran ku cai daun babadotan serta ditaplokeun kanu raheutna tuluy dibeberkeun kana tapak balati. Nyah si Ubed beunta beri neuteup ka Darta, bibirna ngunyem sorana pegat-pegat. Hampura Jang Darta, rumaksa akang nu salah. Di ayeuna akang janji rek misobat ka Ujang. Les bae si Ubed teu inget dina sangkehan lahunan Darta. Geus keur deui bae gehger malah ibur di lembur mah. Majar siluman geus hojah milutu genah lantaran padumukanana asa kagiridig teu diajenan ku manusa nu cucungah teu nyaho diadeuh cenah. Buktina cenah gagamanana balati demit geus mimiti nyarah calan nu baragajul nya saak purah ngakesek ka rakyat leutik nu geus ngoceh ku kabalangsakan cara model soldadu-soldadu Jepang nu gangas barangasan sahaok kadua gaplok atawa sabakero kadua jekuk najong bobokong. Kitu deui ka model jalma baragaju pamana ka si Ubed jeung si Unang nu akuan jadi pamingpin pikeun ngukusruk nyingsieunna rahayat. Ongkoh cenah sifat kabaragajulan si Unang nu buni kabulen ku bungkus akuan aing jadi pamingpin teh. Berkah si balati demit mah teu burung kabuka kedok main pat-pat gulipat asal aing senang teh nepi ka dipocotna pisan tina jadi kapala keibodana dirurud cihungna. Atuh baturna nyaeta si Ubed usung esangna purah ngahuap ngaluhuran batur. Sompral jeung suaban dibelaan kajen kudu nandasa sasama hirup nu teu boga dosa. Sok asa meunang kuah bekah teh nyaan teu burung manehna ngaringkuk bari buah bisa cager deui buah moal tina tatuna nu parna tapak balati demit nu cenah ngandung racun. Budal tuda ari geus kitu mah sagala rupa kacodekaan Jang Unang teh. Cara suang ngukuprakna rakyat nu diwadalkeun sina jadi romusha atawa heiho nu dipecelengkeun sina jauh ti lemburna bari teu saeutik nu diiwalkeun kadar purun ngaletakan bujurna. Rokok, gula, uyah, beas nu meunang nyong cai tina hancengan rakyat meuni loba cenah di imahna. Awewe sesangalelecena meuni pabalatak sirikna teu disaban pengkolan. Mana pantes samemehna dijebluskeun ka pangberokan teh ku Jepang mah kungsi dipentrang jeung ditereb-terebkeun kana tahang cai. Disagigireun eta dicabokan heula teh. Tuda bongana sorangan ongkoh bari toge geus diwawadian ku mang tua kampung jeung mang lebe. Yen mun soal patelak jeung Darta kepapanjangan aya buntutna, komo ieu mah da kaasup ngancam rek maehan tur geus prak dijalankeun bakal jadi urusan desa. Mana teu salah-salah teuing pihak nu wajib mah ngan ninggang di jelemaana bae nu bedang wangkelang hayang meunang sorangan. Ari kabatur teu boleh ngagorengkeun da eta sirik pidik hirideng ge dibiakeun ku sorangan. Sabalikna Darta jadi kembang carita jadi bukul catur salalembur pamujian balarea. Pang-pang namah lebah puruna nulungan anu kasebut jadi musuhna nyaeta si Ubed nu disamber ku balati demit sarta ditinggalkeun ku Jang Unang anu kecing teu tanggung jawab. Tegesna ukur butuh dina mamanisna ari dina paitna mah kumadinya. Pikeun rakyat nu barorangan mah anu teu boga pikir rangkepan ku ayana beja-beja majar aya siluman nu kagiridig teh geus taya deui nu ngalantok ka leuweung. Sakalieun rek ka kebon oge geus rempad-rempod. Kurang-kurang namah matak buntu kalakuan sagala pugag lantaran loba kasieun malah ngadadak rea rakyat nu sidekah bubur beureum bubur bodas kajen sapiring bari kias panumbalna diunggal imah sabanjuru ditanceban panggang panglai jeung bawang beureum bawang bodas. Kawasna bikeun boga pokalna nyieun akal nepi ka matak ngaguyurkeun kitu mah meureun nyanyeng helwe nu aya tuda saha nu nyaho mun eta pokal teh timbul tina hiji akal mojang kampung nu geus ngarasa tugenah ku kayaan nu pohara nyekekna kana kahirupan rakyat. Bari manehna sorangan kudu masrahkeun kehormatan dirina kanu ngakukeun kumawasa. Teu pira tadina mah hari kaleuweung atawa ka kebon bareng jeung Nyi Eja sok pangangguran ngalung-ngalung peso kana tanggal cau dumeh tambah taya gawe beuki lila beugi tapis bari taya anu ngalatih. Ari di asrama gok jeung Nyi Omah nu kaitung geus loba pamanggihna jeung kanyahona pang-pangna tina film. Atuh teh hese dina ngalatih babaturanana sa asrama teh najan bari kudu susulumputan kudu rikip rerencepan dina parengna bongoh anu ngajaga. Malah anu munggaran mah diwalah-walah bakal gagal tuda disagigireun tacan asak latihan teh katurug-turug tangtuna acan tabah pisan. Harita mah kasebut untung-untungan teh nyaan
Tapi alhamdulillah pokal harewas demit Nyi Emin anu cika geus hasil bisa nyelametkeun dirina pribadi tina cangkreman jahanam nu rek ngagunasi ka kahormatan katut kesucian dirina nu lamun segeruk sakali teh moal bisa balik deui kana kasucian saperti tadina. Atuh di lemburna hojah sobatna nyaeta Nyi Eja sakitu mah kasebut geus aya buahna sanggeus dicontohan ku Nyi Emin sorangan nunggu balukarkeun jang unang nepi ka kudu disiksa ku Jepang. Ari basa Nyi Emin lesot tina rangkulan sirakusan mah Neng Tating nu kabobodo magarek disakolakeun ka Tokyo satamagol nganepi ka Bandung kapaksa geus jadi nyai-nyai sersan barangasan nu matuhna sagedong jeung sirakusan. Memeh eta kejadian isuk-isuk sabot soldadu-soldadu Jepang nu area di dinya areuweuh Neng Tating kaanjangan ku Nyi Omah anu geus meunang kepercayaan ti Jepang sarta laluasa bisa kaluar saban waktu. Ih geuning ece manawi teh saha? Cek Neng Tating ngabagiakeun Nyi Omah anu nguliwet jalan ka tukang dapur. Mangga atuh kalebet ce, pokna deui bari bear marah mai. Pararetah ari kieu mah ka mana ari tuan barangasan? Nyi Omah bari gek diuk dina kursi anu aya di patengahan pahareup-hareup jeung Neng Tating. Ka kantor, ai ari ece ka mana wae atuh bet manilang ka katinggal ayeuna mah. Nasok angkat-angkatan tebih. Walau Neng Tating bari terus nanya. Aya we ngan bieu mah asa kararesah yang liar. Ongkoh ku hayang papanggih we ece teh. Walau Nyi Omah bari rarat-rarat ka sakurilingin patengahan gedong. Asa bararetah di dieu mah nya mending jadi nyonya sersan teh nya. Nyi Omah nyaritana bari seuri. Ah nya ngabetah-betah maneh we tu datos kapalang ce. Popokona mah nya geus nasib teh we meureun. Rek dikumahakeun atuh da geuning geus kieu jadina. Ku kitu teh masa nu teu rek ngarasula. Nyi Omah nuluykeun jawaban Neng Tating. Rupina kitu mung kasepuh we abdi masa jadi buron teu weureut mendakan. Cek Neng Tating rada ngalimba. Buah mami sareng papi tos uningaeun kaayaan abdi kieu nasibna. Mana teuing benduna bari-bari dikamanakeun kahormatan aranjeunanana mun seuk uningaeun di antara para putrana ngalaman kieu. Nya moga-moga we atuh ulah uningaeun. Ah nya kana geus balayar ka Tokyo we sugan aru ningaeunana mah. Nyi Omah mairan. Mugi-mugi we kitu. Namun kumaha atuh ce bet ku awan-awan teuing ari nasib abdi. Neng Tating bari neuteub ngembeng cipanon. Ah neneng masok ngaleungitkeun. Bagja atuh dibandingkeun jeung nulian mah. Neneng teh dijelemakeun. Mun teh mah dijelemakeun. Coba geura ari nu sejen. Estuning runtah di jarian teh nya runtah bae nu taya pupurieunana. Nyi Omah terus ngolongan neangan jalan pikeun ngasupkeun pangaruhna. Namung bade dikamanakeun kokocoran karuhun abdi ce. Dosa abdi teh parantos ngotoran turunan. Neng Tating bluk bae nyuuh kana meja ngadon nyegruk jeung cerika nasibna sorangan. Ari Bray mereungeuh gambaran lalaki nu dilaladenanana keur lain bangsa jeung lain anu geus ngeusian hatena teh. Oge nya umurna geus disaluhureun nya dugul nya barangasan. Purun ukur pamaksa alatan tina gawo kupang bobodo magar rek disakolakeun ka Tokyo. Cacak mun teu sadar kana kadar pangeran mah kawas bakal luas bebilasan. Moal malah buah bakal jadi kareueus bangsa engke mah. Cek Nyi Omah bari ngusapan kana buukna. Kacece bangsa nu kantenan mah ce. Neng Tating dareuda nyeritana. Sedeng panonna ngeyembeng ku cipanon. Sing percaya ka ece. Berkah hojah harewos ti batu urang nu anyar. Nyaritana teh Nyi Omah bari tuluy nompokeun haharewosan kana ceuli Neng Tating. Atuh Neng Tating nu diharewosanana kawas anu da diapi sareng ngabandunganana teh. Ngan rada bau cece teh riosna. Elat teuing ce. Kantenan ka hartosna mah. Upami wantun kitu mah panginten ti samemehen abdi teh. Mane we moal kieu nasib teh. Cek Neng Tating bari terus rada ngahuleng. Ah sok pondok harepan neneng mah. Atuh pati-pati urang kudu nemahan pati oge. Ari geus ninggalkeun jasa mah keur bangsa jeung lemah cai. Moal goreng-goreng teuing meureun sugan ngaran teh. Nyi Omah ngayakinkeun. Nyah Neng Tating cengkat bari neuteub ka Nyi Omah. Bareng jeung jolna Nyi Salmah babuluar jerona sersan Kobayashi nu sakapeung sok mondok moek di dinya. Kunaon deui? Ah neneng mah baku ari tos kitu teh. Pokna beri gek diuk gigireun Neng Tating. Kumaha maneh rek kitu wae deui Salmah? Cek Nyi Omah nanya ka Nyi Salmah nu karekjol.
Ari kitu kumaha cek Neng? Walau Nyi Salmah neuteub. Nya rek saumur-umur wae ngababuan teh. Hihihi. Kahoyong makan tenan we ningkat kana jadi nyonya. Pokna deui bari ngahihi. Nyonya Kobayashi Salmah. Hehe. Duh katuh. Walau Nyi Salmah uman iman gumelis. Rek ngagugumal ka urang. Nyi Omah malik neuteub. Aya naon kitu cek Neng? Heuheuy, mang maokeun deui rokok cek. Nyi Salmah seuring ngaheuheuh. Ah, syamah. Nyi Omah rada morongos ka Nyi Salmah. Mohon naon deui atuh tugas abdi teh sareng iraha abdi tara turut kana kapalai cek Neng. Nyi Salmah bari murungkut. Kumaha upama ku urang dititah maling nyawa sanggup? Ambuing, nyawa naon cek? Nyawa reungit atanapi tumila. Nyawa tuma masaban usik tos teu kabilang. Tara-tara acan ditindes sok direndos. Hihihi. Walau Nyi Salmah bari ngabiri gidig. Nyawa manusa. Ambuing ku bararangga teuing ari ece Neng. Ah, sok kawas ka tukang teluh wae ka abdi teh. Hihihi. Jep-jempet aya nu nyarita. Tiluanana semet silih teuteub. Teu nanaon atuh kanggo abdi mah, batan hirup jadi runtah kieu mah. Cek Neng Tating. Ari dibarengan ku aral subaha mah ulah. Walau Nyi Omah tandes. Muhun dina somprana kitu teh. Kantenan hate mah yakin yen udagan cece teh leres. Sarta rupina mung jalan eta-etana kanggo ngaronjatkeun deui harkat derajat urang. Nu sasatos jadi runtah di jarian. Walau Neng Tating bere nyusutan cipanonna ku carecet. Ari maneh kumaha Salmah? Nyi Omah malik neuteub ka Nyi Salmah anu masih keneh bengong tacan ngarti bener kana maksudna. Nya ngiringan we abdi mah. Walau Nyi Salmah dari naker. Lain giringan-giringan kitu. Sabab kudu yakin bari dina gagana ulah awal diri pribadi kudu jadi wadana. Bangga lain. Nyi Omah ngarongkong nompokeun harewosna kana ceuli Nyi Salmah. Ngarti? Saterusna Nyi Omah nanya deui. Kitu kahartos atuh ceneng. Jadi kumaha maneh teh? Awas deh lamun betus. Maneh kudu daek jadi wadana. Ngiringan we abdi mah batan hirup kudu kieu saumur-umur. Tugra ieu ceneng. Pipi abdi mani ngagempeng tos 2 poe. Da meni teu kaup aya kasalahan saeutik. Kokodna teh pasti we ngagampleng bari nyarekan bakero-bakero. Cek Nyi Salmah bari nuduhkeun kana pipi nu masih keneh geuneuk tabak nampiling Kobayashi. Geus kitu ku siwel Nyi Omah ngaluarkeun peso balati tina tasna. Bari nerangkeun kumaha peta-petana sangkan peso mawa wadal bari sorangan teu kanyahoan. Sieut Bluwer ku Nyi Omah peso balati teh dibaledogkeun kaluar ngaliwatan jendela. Ceb nanceb kena tangkal cau. Tah kitu kumaha bisa sanggup migawena? Bade dicobi we ce. Cek Neng Tating jeung Nyi Salmah mani bareng. Sanggeus kitu mah tuluy bae tiluanana kaluar ngadon latihan kilat meledog-meledogkeun peso balati kana tangkal cau nepi ka bisana pisan. Ah paling tergening murid cece mah. Cek Nyi Omah seuri bari nyabut peso balati tina tangkal cau. Sanggeus dibungkusan sok dipasrahkeun ka Neng Tating nu sanggup rek nyageun hojah munggaran. Dina mangsana Neng Tating geus nekat bari ka papancenan kudu ngarah pati sirakusan pikeun ngabebaskeun Nyi Emin anu geus mawa pokal nu kacida gede hati na keur ngaronjatkeun deui harkat darajat maranehanana. Geus hasil bisa merepel tidur. Basa si barangasan menta pel ubariet nepi ka sore keneh ge geus tuluy kerek nyegrek sare mendinga gebra. Dina mangsana si barangasan keur nyegrek kerek teu usik-usik. Brai Neng Tating mukakeun jendela lalaunan. Jeleng luncat keluar terus nyalingker kanu poek beri ngadon ngadodoho bongohna nu rek di arah patina. Sabot sirakusan ngadeuketan Nyi Emin, manehna geus bisa nyempod handapeun jendela hareup nu molongo. Sarta bareng jeung ngoceakna Nyi Emin nu rek dirangkul ku sirakusan ngan sakilat balati nu aya dina leungeunna Neng Tating geus nancep dina jantungna sirakusan. Bari tuluy ngahihih seuri niru-niru kuntilanak beri lumpat ka bibir gedong kalacat deui ka kamarna. Sersan Kobayashi nu aya di kamar tukang ngorejat hudang bari ceg kana pestolna ngan teu kebat lantaran dipuntangan ku Nyi Salmah bari disingsieunnan yen sora nu ngahihih kitu mah biasana kuntilanak bangsa dedemit nu sok liar nyiar wadal lalaki. Pangbobodo Nyi Salmah kitu teh memang nesa paham jeung Sersan Kobayashi nu masih keneh percaya kana dedemat dedemit
nusok nyelakakeun jeung mere rezeki. Atuh tambah percaya, sanggeus manehna keur ngoleh-nyai batere bari tempat tembok kapipir gedong nu poek. Sewur Nyi Salmah nu aya di tukangeunana ngawurkeun keusik kana dapuran kembang sebe sisi benteng. Bari tuluy ngarontok ka si Kobayashi kalawan siga anu nya ngadeg-deg reuwas jeung sieuna. Padahal arisanya mah lain sieun ku jurig, ngan paur ku kajadian nu mawa korban bari sieun katohyan kalakuanana. Saterusna mah saperti cek beja nu dibejakeun deui sakumaha anu dicaritakeun ti heula. Cag beraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ka-12 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata dan Haja pamit, permios.